Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun mitra kaum dangu, wadia bala dongeng aki di mana wae ayana. Wilujeng wengi, wilujeng tepang dangu deui nya ngalangkungan galura anu sami nyaeta Galura Tepas Sunda di media YouTube-nya. Daramang pamirsa, alhamdulillahirabbil alamin. Upami daramang mahnya mugi-mugi sadayana tetep dipaparinan kesehatan lahirna sinareng batina, dijembarkeun manahna, digampilkeun rezekina, ugi ditebihkeun dina balai sarta mara bahayana. Amin amin ya robbal alamin. Sapertos biasanya urang ngeureuyeuh deui neraskeun hanca anu katunda dina jujur lalakon Satria Langlang Jagat. Ayeuna tos dugi ka bagian anu 148. Kumaha terasan lampahan sanjaya teh urang Bandungan we sasarengan sakadap deui. Kangge anu nemean manco nemean bisa ngadangukeun ieu dongeng mangga ulah asa-asa kantun di subscribe wae nya, ditoel tombol loncengna supados aya notifikasi upami akin raskeun hanca dongeng. Hatur nuhun ka sadayana anu parantos subscribe, like, komen, oge nge-share dongeng-dongeng akinya. Kangge anu teu apal kana jujutan Sanjaya Si Jawara Perang Dewa, ieu teh mangrupikeun dongeng serial silatnya anu panjang. Timimiti Jawara Gunung Galunggung, Jawara Perang Dewa, Gandrung Sukma Sanjaya diteraskeun ka kiamat di Pajajaran, diteraskeun nembe ka ayeuna ieu Satria Langlang Jagat tos dugi bagian 148. Mangga supados teu nyangolong kana waktu surang amparkeun deui samakabitana sor aya citeh panas pamirsa sareng goreng ulena, mangga kaparayun sadayana. Prung bari terus lempang dalima Gusti muter uteukna pikeun nyiaran tempat anu sakirana mernah sarta aman pikeun nyamunikeun Sanjaya. Ras harita manehna inget kana padepokana Resi Wulung Gading. Ku aing dibawa ka kitu ka padepokan Eyang Resi Wulung Gading. Pasti Eyang Resi daek nulungan sarta narima lamun aing mawa Sanjaya kadinya. Hubungan Rama sareng urang-urang Kadipaten Suralaya jeung padepokan Eyang Resi kawilang hade. Pasti Eyang Resi daek nulungan nya katampona Sanjaya nage wawuheun jeung Eyang Resi teh. Sawaktu diudag-udag ku aing ge manehna teh sigana nyumput di padepokan Eyang Resi Wulung Gading. Dari tata rojolna teh tiarah padepokan. Gerentes hatena dalima Gusti. Sanggeusna mikir kapal badinya mah atuh dalima Gusti teh gagancangan ngajak Sanjaya nuju kalengkop jempling pikeun nepungan Resi Wulung Gading di padepokanana. Pamirsa sadayana teka catur di jalananya
Urang kocapkeun we Dalima Gusti jeung Sanjaya geus tepi di hareupeun gerbang Padepokan Resi Wulung Gading. Di satukangeun gerbang teh mucung hul Dul. Tukang jaga gerbangnya muridna Eyang Resi Wulung Gading. Dul teh langsung we nyerenge Seri Somea sawaktu ningalian nu datang teh taya lian Sanjaya anu geus wanoh jeung dirina dibarengan ku saurang wanoja geulis. Geuning Sanjaya, aduh papanggih deui urang teh nya. Erek nepungan guru, tanya Dul bari seuri. Ari anjeun teh saha? Tukang pecut lain? Sanjaya teh kalah malik tumanya bari kerung. Anjeun mah sok heureuy kitu. Keur naon kuring mah mau pecut da kuring teh tara ngangon muning atawa ngusiran delman. Anjeun rek nepungan guru lain? Guru saha? Atunya guru kuring atuh, guru saha deui? Ari guru anjeun teh boga pecut teu? Nya teu apa rek masalah boga pecut atawa henteu mah. Emangna keur naon pecut? Ya keur di dahar atuh ngeunah eta pecut teh. Komo lamun dicocolkeun kana uyah bari dicengekan tah cengekan we, kletos aduh nikmat. Kuring wadah lain kuda lumping atuh make ngadahar pecut sagala. Nu ngeunah mah ye Sanjaya dicocolkeun kana uyah jeung cengek mah lain pecut atuh. Nu ngeunah mah buah ngora, buah limus atawa buah naon we, haseum harieum seger ning. Tunggu tah mah nu jelas ngeunah mah pecut dicocolkeun kana uyah jeung cengek. Komo pecutna pecut geter bumi. Geus mang, ulah diajak cacarita wae. Sanjaya mah keur kaganggu pipikiranna, cek Dalima Gusti nyarita ka Dul. Oh, kitu. Pantesan atuh teu kawas biasana nyaritana nya rada ngacapruk jeung kana pecut wae deui ngaleokna. Dupi Eyang Resi aya mang? Aya Neng. Neng sareng Sanjaya bade nepangan guru. Sumuhun mang. Bade. Amang atuh. Yuk tuturkeun amang. Dul teh ngaleos ti heula, asup ka jero dituturkeun ku Dalima Gusti. Di satukangeunana ngiclik Sanjaya nuturkeun bari nya kelantungtung jubahna Dalima Gusti. Dalima Gusti geus ditarima ku Resi Wulung Gading ngariung di pandopona. Malah mah Resi Wulung Gading geus mariksa kayan Sanjaya. Resi Wulung Gading teh ngarasa reuas ningali kayan Sanjaya anu nyatana mah kosong ilmu sarta kosong ingetanana. Kaula geus wanoh jeung manehna teh Dalima Gusti. Can lila manehna ka dieu malah mah nyaritakeun sagala lamun anjeun geus nuduh ka dirina anu nandasa bandar jurig peuting. Sarta anjeun ngaku-ngaku muridna bandar jurig peuting, cek Resi Wulung Gading bari ngusapan janggotna anu ngagebae panjang. Laras Eyang Resi, abdi teh ngangken memang eta sadaya teh siasat abdi. Kumardi abdi teh kapaksa hoyong mibana pecut geter bumi pikeun ngalawan Sri Maharatu. Abdi ngaraos kaduhung Eyang Resi, kangge nebus kesalahan abdi. Abdi gaduh niat nyelametkeun jawara pedang dewa. Walon Dalima Gusti tina paromana katempo lamun caritaan Dalima Gusti datangna tina ati sanubarina anu bener-bener tulus ikhlas ngarasa kaduhung jeung boga niat hade
pikeun nyelametkeun Sanjaya. Resi Ulung Gading unggut-unggutan. Resi Ulung Gading apal pisan lamun sabenerna mah Dalima Gusti teh lain kaasup tokoh golongan hideung. Ngan ukur ku sabab katumpangan ku dendam manehna jadi nafsu pikeun ngapi milik pecut geter bumi ku cara kumaha bae. Hade lamun hidup ngarasa kaduhung gitu mah Nyai hade pisan. Memang dendam teh kadang ngalolongkeun panon, utamana panon hate. Kaula popegeh kahigep Nyai kendorkeun urat dendam hidup. Hirup sing hade lain ngan saukur nurutkeun dendam di hate. Keun we keun bae engke oge wawaras mah datang ku sorangan. Sabab Gusti mah maha kawasa, maha apal, sarta maha adil. Nu bener bakal tetap bener, nu salah bakal tetap salah. Waduh kapahili. Sumuhun, abdi ngartos Eyang Resi. Ayeuna mah hidup kudu naringakeun rengkak paripolah kalakuanana si Maharatu. Kaula boga pirasat manehna bakal hancur dina waktu anu moal deui. Aya waju teh geus keuna kukutukan. Eta kutuk anu bakal ngancurkeun dirina. Ngeunaan saha anu bakal mibanda eta pecut saterusna sanggeusna si Maharatu. Poekeun kaula teh teu boga pirasatna nyaon. Lalambahan si Maharatu jeung pecut geter bumi eta ge bisa dijadikeun enteung sarta pelajaran pikeun hirup hidup kahareup Nyai. Sumuhun Eyang Resi, tapi kumaha ngeunaan jawara pedang dewa. Kaula bakal ngarawatna. Mudah-mudahan bae kaula bisa mulihkeun ingetanana oge ilmu-ilmuna. Manehna keuna ku racun Seredan Engang. Jurusna mun teu salah jurus Engang Setan. Nu bogana teh si Dewa Sered. Dewa Sered guruna si Putri Kunang bener-bener telenges. Gerentas batina Dalima Gusti. Geus kitu mah Dalima Gusti teh saterusna mah amitan ka Resi Ulung Gading pikeun nalingakeun Sri Maharatu. Tapi dina pikiran Dalima Gusti mah tetep bae manteng mikiran naha Resi Ulung Gading teh bakal mampu mulihkeun Sanjaya atawa henteu. Baraya tepas Sunda urang kocapkeun heula. Ayeuna mah Setan Sagara anu lumampah lumpat tarik ngudagara basisir ku sabab penasaran pisan hayang ngabuktikeun carita anana Dalima Gusti nu dipiharep ku Setan Sagara teh kapanggih. Akhirna mah Setan Sagara ningali aya saurang wanaja geulis di jubah biru. Di jubah biru ngora keur cacarita jeung dua urang pamayang. Perhiasanana komplit. Sanggul bukna dihias ku kembang ros beureum. Sri Maharatu, gelendeng Setan Sagara. Eta pecut bener aya di manehna, diselipkeun dina cangkengna. Leuwih hade ditarajang we di tukang ku aing. Setan Sagara ngadorongkeun dua dampal leungeunna, wutut aya dua sinar warna beureum jeung hejo. Anu sakaligus duana ngeblesat tina dampal dengan kenca katuhuna Setan Sagara. Sri Maharatu anu keur cacarita jeung dua urang pamayang gerak naluriahna
nyatana lumayan luhur geningan. Manehna ngarasakeun lamun aya dua hawa anu beda anu ngadius ngarah kana tonggongna. Gancang manehna ngagenjotkeun dua sukuna blesat, awakna ngablesat ka luhur melanting di luhur tuluy salto sababaraha kali. Dua sinar teh jadi ngahanca ka dua urang pamayang. Teu kadenge sorang ngabledug bitu, tapi dua urang pamayang awakna ngajengkeng bari panonna molotot. Sri Maharatu turun ku dua sukuna kalayang celek disatukangeun dua urang pamayang dina jarak 5 lengkah. Sedengkeun dua urang pamayang ngajungkel rubuh bari geus eueuh nyawaan. Anu kahanca ku sinar beureum sakujur awakna tutung kawas anu kabeuleum seuneu. Sedengkeun anu kateumrag ku sinar hejo dadana bolong tobros tembus kana tonggongna. Tapi taya getih anu muncrat. Sanajan kitu jelas tatuna nyababkeun ngalayangna jiwa si pamayang. Sri Maharatu teu paduli kana nasibna dua urang pamayang anu masing pati. Panona anu endah neuteup ka Setan Sagara anu harita ngalengkah ka hareupeunana bari seuri sinis. Setan Sagara eureun ngalengkah dina jarak 7 lengkah ti hareupeun Sri Maharatu. Nafsuna pikeun mibanda pecut geter bumi beuki ngagalura. Panona neuteup seukeut teu ngiceup kana pecut dina cangkengna Sri Maharatu. Setan Sagara, nah anjeun geus ngadenge kumaha nasibna beungeut besi, ceuk Sri Maharatu. Kaula teu paduli kana nasibna beungeut besi. Nu jelas lamun anjeun teu gancang masrahkeun pecut bogana karuhun kaula eta, anjeun bakal dihancurkeun ku kaula leuwih parna tina nasibna dua urang pamayang tadi. Sri Maharatu katempo tenang-tenang bae nyangareupan Setan Sagara. Manehna kalah sura-seuri kawas nu nganggap enteng, malah leungeunna ngulinkeun buukna nu ngariab ganadana. Nah geus eueuh karuhun anjeun anu mampu ngalawan pecut geter bumi. Lain sekalian we atuh dibawa kabeh ka dieu pikeun nyanghareupan kaula Setan Sagara. Wangsat, awewe lacur sia. Sungut anjeun ku diwawalan ku ieu. Iya. Setan Sagara harita maledogeun pakarang Rusia anu dicokotna tina leungeun jubah beureumna. Eta pakarang teh mangrupa puluhan jarum beureum. Puluhan jarum teh marong hurung kawas anu meunang meuleum. Sri Maharatu ngagajreng mundur. Leungeun katuna digentakeun ka hareup. Put parasat aya sinar perak ngabarasat tina dampal leungeunna Sri Maharatu. Eta sinar teh meber ngarubakan ngahadang gempuran puluhan jarum beureumna setan neraka, Setan Sagara. Berat, prus, puluhan jarum teh sirna sakaligus. Nu nyesa ukur ngeluna haseup ipis anu tuluy sirna peurai katebak angin. Jurus anjeun masih hampang kawas kaulinan budak kamari sore Setan Sagara. Leuwih hade anjeun teh gancang ini ti dieu sangkan umur anjeun teu ponok, ceuk Sri Maharatu bari tuluy jebi ka Setan Sagara. Awewe laknat modal sia teh. Hiya, blesat. Awakna Setan Sagara kawas anu hiber ngablesat ka arah Sri Maharatu. Jubah beureumna ngagaya kawas kalong anu nyamber bung buahan. Dua leungeunna ngawangun cakar ngolebat sabat karah sirahna Sri Maharatu. Sanajan kukuna teu paranjang sarta teu seukeut, tapi kakuatan ramona Setan Sagara teh bisa nobros tulang tangkorakna Sri Maharatu.
Sri Maharatu rikat ngarenek bari ngamiringkeun badana 30 derajat ka tukang barang jeung poosna panarajang setan sagara. Sri Maharatu najongkeun suku katuhuna ka luhur bari awakna ngalempay ka tukang hiuk cedak. Kalayang kedebut blug. Setan sagara awakna ngabebengkang disatukangeun Sri Maharatu. Sri Maharatu gancang malikeun badana yang hareup ke arah lawana si horeng tajongan Sri Maharatu. Teu dirasa ku setan sagara manehna ngajenggilek kudang beri langsung nyebrut dina rajang. Setan sagara matakeun jurus ombak paudag-udag. Ombak paudag-udag dua leungeunna ting Darius ngawangun runtuyan 5 tenggelan anu ngaruntuy. Hebatna jurus ombak paudag-udag milikna setan sagara teh sacan 5 tenggelan tepi dipiheulaan heula ku 5 galombang angin anu pagulung-gulung kawas ombak. Sri Maharatu muterkeun dua leungeunna pikeun nakis panarajangna setan sagara, tapi ukur 3 tenggelan anu bisa kabendung, 2 tenggelan panungtung teka takis. Sabab gerakan leungeunna Sri Maharatu jadi gejed sarta lambat kaganggu ku galombang angin anu terus-terusan ngagulung ke arah dirina. Atuh hantuk nama hiuk-hiuk buguk. Sri Maharatu ngajerit awakna maclang ka tukang. Catrusna ngajungkel rubuh sabab dada jeung beteungna kahanca nangal pisan ku dua pereupna setan sagara. Sri Maharatu ngararasakeun dadana eungap jeung panas, beteungna oge karasa nyeri nyanyautan. Tapi gancang manehna nyalurkeun hawa murnina rasa eungap jeung panasirna. Sri Maharatu nangtung ajeg deui nyang hareup kanu jadi lawana. Lumayan oge tenggelan anjeun teh setan sagara. Tapi na jauh keneh deuleu kana pejit tenggelan hengker kitu mah. Cek Sri Maharatu seri sinis deui cara tadi. Hayo bisi aya tenggelan anu leuwih bedas, leuwih tarik tibatan tadi. Sok kaluarkeun kabeh. Bener cek we ya. Lamun murid pandita anggur beureum di Tibet. Mibuan da kasaktian anu lumayan luhur. Tenggelan ombak paudag-udag sakuduna bisa ngaramukeun tulang igana sarta ngabobol beteungna. Tapi manehna teu kerel-kerel. Teu nyekelan pecut getar bumi bae manehna hese geuning pikeun dirubuhkeunana. Kaulamun geus nyekel eta pecut, aing kudu gagancangan narajang ku jurus-jurus simpenan aing ieu mah. Geurentes hatena setan sagara. Kunaon kalakah ngahulang kawas anu teu ngarekalongeun anjeun mah setan sagara? Kaula teh mereka sempetan sakali deui pikeun anjeun. Lamun anjeun masih nyaah kana nyawa anjeun gancang nyingkah ti hareupeun kaula ayeuna keneh. Atawa anjeun bakal gagancangan nyusul si beungeut beusi ka neraka. Sombong anjeun awewe lacur. Cadas ya jurus Galuda ombak sagara kidul milik kaula. Setan sagara ngabulang balingkeun dua leungeunna di kenca jeung di katuhun badana. Bari bibirna terus kunyam-kunyam mapatkeun ajianana. Sanggeus kitu, dua leungeunna sakaligus didorongkeun ka arah hareup. Teuing ti mana asalna ngadadak aya ombak badag anu muncul ngagulidag rek ngagulung kana awakna Sri Maharatu. Sri Maharatu sanajan rada reuas manehna gancang ngagajleng ka tukang, bari langsung ngawatek ajian warisan ti nu jadi guruna, hiji ajian hebat anu katelana salju ti puncrut Tibet. Dua leungeun Sri Maharatu diangkat ka luhur, sakalina digentakeun ka hareup aya galombang angin anu kacida tiisna. Dibarengan ku mawurna salju bodas kawas kapas ngadius tarik mapag datangna galombang cai jurus Galuda ombak sagara kidulna setan sagara.
wus wut put des brebet cios biar cai anu ngagulidag ngadadak eureun gerakanana sarta rubah jadi es. Sri Maharatu dorongkeun deui dua dampal leungeunna ngirimkeun tenggelan jarak jauhna hiji galombang angin tarik ngagulung ka arah Setan Sagara. Prak 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 berat ombak anu tadi jadi es teh hancur paburanta kasamber ku angin terus ngadius ka arah Setan Sagara. Setan Sagara gentak dorongkeun dua leungeunna pikeun naki serangan nu jadi lawan. Wut glebug angin panas nyor nyamber mapag angin tiisna Sri Maharatu. Des ceos. Dua angin bentrok di tengah jalan. Sri Maharatu kaseret mundur tilu lengkah meh bae ngajengkang ka tukang tapi manehna bisa ngimbangan badana. Awakna katempo oyag-oyagan beungeutna pias tapi manehna teu tatu di jero. Sedangkan Setan Sagara kadorong tepi kalima lengkahna. Dua leungeunna kabungkus ku es tepi semet sikuna. Beungeutna pias bibirna biru genteul awakna ngedeg-deg kawas anu kabulusan. Tina liang irungna ngocor getih kentel. Satekah pola Setan Sagara teh nahan hawa tiis anu nyaksrak kana sakujur badana. Manehna ngerahkeun hawa murni jeung tanaga jerona pikeun mulihkeun badana. Es anu ngabungkus dua leungeunna mimiti leeh tapi samemeh dua leungeun bisa bebas. Sri Maharatu geus ngolebat dina gerakan anu kilat sukuna ngajlepung ngirimkeun hiji tajongan tarik karah kana dadana Setan Sagara. Setan Sagara anu can bisa ngawasa sapinuhna kana badana anu keur ditarajang ku hawa tiis teu kaburu pikeun naki satawa nyingkah. Manehna ukur sempat ngalirkeun tenaga jerona kana dada sangkan dadana teu nepi ka tatuparna. Hiuk sewuk atuh cebrot. Celeng kalayang gedebut blug. Awakna Setan Sagara dibanting deui tarik kana lemah. Setan Sagara ngararasakeun awakna sapa siksa kan bae untungna dadana teu nepi ka tatuparna. Lalaunan Setan Sagara nguniang hudang. Panonna buringas neuteup ka arah Sri Maharatu anu nangtung bari nolak cangkeng ku sabelah leungeunna. Lamun kaula teu nganggap anjeun jalma sagolongan, tita tadi ge anjeun teh geus binasa Setan Sagara. Leuwih hade aya nama anjeun taluk ka kaula bakal ngajamin kana nyawa anjeun asal anjeun satia satu kana parentah kaula. Bikin Setan Sagara leuwih hade ngababengkang jadi bugang daripada hidup jadi kacung. Ulah wakai jumawa anjeun awewe lacur. Kaula teh can eleh deuleu, tembal Setan Sagara. Bandal anjeun mah Setan Sagara. Bae ari anjeun hayang jadi bugang mah, ayeuna keneh ku kaula anjeun bakal disusulkeun kasih beungeut besi. Hiat. Si Maharatu langsung ngarapatkeun dua leungeunna dina dada. Tina leungeunna anu rapet ngempur hurung cahaya biru anu matak silo. Ningali musuhna rek ngaluarkeun ajianana, Setan Sagara oge gancang ngawatek dua ajian sakaligus. Leungeun kencana meber di luhureun sirah sedengkeun leungeun katuhuna disimpen dina cangkengna. Sri Maharatu anu ngawatek ajian gempur dewa. Dua leungeunna anu dapetkeun teh digentakeun ka hareup bari ngajerit tarik. Barasat aya sinar biru ngebarasat tina dua leungeunna Sri Maharatu anu ngarapet jadi hiji. Setan Sagara teu cicingeun manehna ge ngagentakeun leungeun kenca katuhuna. Tina leungeun katuhuna ngabarasat sinar beureum getih ajian letah iblis. Sedengkeun tina leungeun kencana ngabarasat sinar hideung ajian setan ngalamot arwah.
Dua sinar teh di tengah jalan ngahiji jadi hiji gulungan sinar dua warna kawas tambang badag anu ngablesur tarik mapag datangna sinar biru ajian gempur dewa milikna Sri Maharatu. Dina kayan kitu curlat kalayang clek aya seorang awewe tengah tubuh di samping jangkung make kabaya bodas ngagajleng ke tengah-tengah kalangan. Lengan kencana ngelek boboko sedangkan lengan katuhuna nyeklan nyiru anu disuhun dina luhur sirahna. Hep 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 kehela hep hep. Ulah waka ye begalan pati ulah waka silih ala nyawa da ibi teh ye seur keneh tah awugna sok jarajan heula dibarorong heula tuluy teruskeun gelutna dede awug ibi teh haneut amis kareueut mantak dedeyeun cenah cek Bah Agus mah poh aduh tah ieu kukurawu alias urap jagong mangga pamiarsa para manco mania ieu anu resep kana kukurawu Mamah Andri atanapi Teh Anita ieu Teteh Tami Maliha Ibu Dokter di Tasik Teteh Yulinda sok mangga tuh di Pasuruan milih Kang Etobri atanapi Jawara Gunung Puyuh bilih bade ngabaworong ya mangga yo pohara pemirsa. Kuno rojolna Bisarwiti urang cekapkeun heula nya tarungna setan sagara sareng Sri Maharatu. Urang lajeng deui kenjingnya pemirsa dina acara anu sami di bagian anu salajengna. Cagaya nama urang teu heula dihaneulem sieum gesan sampureun urang tunda dihanjuang siang gesan laeun. Sakitu heula dongengna pemirsa nya. Hatur nuhun kana sagala perhatosanana oge kana pangrojongna nya hatur nuhun pisan. Ayeuna mah sapertos biasa kina bade maosan pairan heula nu tos lebet di bagian anu kamari ka 148 atuh aya saha we mangga urang absen nya hiji-hiji. Aya Kang Tisutisna ya baso entis teh nya. Assalamualaikum Bandung hadir baso entis. Waalaikumsalam. Di ujung berung sonaki mancoki mugi damang salawasna amin amin. Oh baso entis teh di ujung berung mohon atuh. Orang ujung berungnya. Kang Komarde ti Sumedang Sampurasun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam rampes mugi aki damang salamin amin. Oge mancomania sadaya dina ginanjar kelujengan. Amin. Sumedang ayaki sumun manco di episode 148 siap nyakseni Jawara Pedang Dewa di episode salajengna. Mohon mangga nyanggakeun episode salajengna ye. Kang Jarwi bawa manco terus ngantosan burayot poharanya. Kang Yana Suryana alhamdulillah siap kapayun ki sumun. Kang Anang Brahma waalaikumsalam rampes duh Gusti watir ngadangu jagoanku dugi kalinglung kitu Jatinangor manco salawasna kedah dipasihan iya sih nama Awug Bisarwiti gitunya. FRP juga na wa titi wa tiah watir Sanjaya Linglung bin Owah mah saur bahasa gaul mah ayeuna mah cenah ODGJ teh ya. Panasaran Jawara Pecut Owah teh kumaha jagjagna deui cagahanca. Antosannya episode enjing nya sana mah jagjag deuna di episode 150. Ulah kalangkungnya emut-emut ya di episode 150 insyaallah Sanjaya jagjag dijampe ku aki waranya. Kang Ade Sukarna hadir ki hatur nuhun orang Cicadas. Aya Kang Nanang ki teraskeun mohon insyaallah diantos pisan siap tasik hadir. Teh Tini Martini di soreang hadir. Teh Nuraini Silvina Dewi damang deteh ka mana hungkul biasa lami teu ninggal. Alhamdulillah kita pangdeiki di udara teu komen-komen heula da moal kaos anu tos kalangkung mah sumuhun. Mugi aki sakeluarga sehat ras aya dina panangtujangan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin atur nuhun teteh. Urang Bali nya deuh pokona nyarangan aki we teteh Nuraini mah tah.
Kang Rahmat Hidayat siap hadir ki, mugi agina sing sehat amin. Kang Uri Samsuri atur nuhun. Jejer eta ecengna meni bareureum terus arasak. Kang Dimas RRK 3 Garut Waalaikumsalam hadir anjing ki hawatos sanjayanya lunglang lingling kitu untung aya bisa ruit ti cenah tiasa nganjuk heula. Lujeng medar prung mohon mangga atur nuhun. Assalamualaikum ki Asep Saipullah teh ti Cibuntu. Waalaikumsalam manco hadir prung. Teh Stradelit anu satya satu salamina atur nuhun. Bahagus Setiawan dijadi handap. Waalaikumsalam. Rampes Aki semuhun. Siap Satya manco. Aduh sanjaya geningan kujang mas teh teu mampu ngalawan racun engang. Mugi-mugi Aki salamina sehat walafiat waluya dongeng Sunda prung waluya amin ya rabbal alamin. Kujang orai emasna teu aya nu nganggena ningan ku si angon luak ari diusapkeun banyak damang ieu mah kan teu aya daya nu apaleun nyimpenna deui kan dina endong ajaib teh teu katinggal ku sasaha nya kajabah ku Sanjaya sareng jalmi ti negeri Ringgit Kancana janten katinggalna teu nyandakna naon Sanjayana gitu apaleun sigana mah kana endongna deukeur kitu asal diusap beda kujang orai emas masih kena damang. Teh Anita Parel calik teh Wiwin Waalaikumsalam wilujeng wengi anu piski sumuhun sami-sami subang Taiwan manco atur nuhun. Kang Wawan anu Satya manco ya ti Dubaina atur nuhun hadir manco ki atur nuhun mugi Aki sehat ras teu kirang itu ya amin atur nuhun pisan pidoana. Kang Agus Muklis manco hadir atur nuhun Kang Undaka Penyawangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rampes Ki Hanupis sami-sami. Alhamdulillah atas modal deui sanjaya mugi sadayana dalam manggil rahayu berkah selamat tebi bali lancar urusan para rezeki nu mangpaatunya akhirat tiasa angkat haji umroh amin amin ya rabbal alamin. Kang Jaya Sumpena oge ti Jakarta Timur manco teras. Waalaikumsalam. Rampes mugi agi sekolah resenang manco mania ya dina ginanjar kewilingan sehat walafiat sehat kondisi nu halal sareng barokah. Waluya dongeng Sunda waluya ki Sunda amin amin ya rabbal alamin waluya. Kang Dudi Wiguna mancoki semuhun hatur nuhun. Kang Badar ya kemuning ya assalamualaikum waalaikumsalam wilujeng wengi kumaha akina mang alhamdulillah watos ka Sanjaya ki Badar ya kemuning manco teras ubaran atuh Kang Bada ieu kumaha boga lakon teh langlang lingling. Kang Asep Suherman Bekasi hadir manco alhamdulillah tos medar deui carios satya langlang jagatna hatur nuhun ki mugi Aki aya dina kawijihan sareng kauliyaan amin 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 ya rabbal alamin. Mama Andri Maulana Karawang alhamdulillah dukar hadir manco ki semua hatur nuhun jawara kurudung beureum ti dukar. Kang Ato Sudarto assalamualaikum waalaikumsalam. Kasadayana mugi sarehat amin. Kang Prabu Arjuna hadir nyakseni Sanjaya ki sumun. Kang Agus Sumanti oge mantap SLJ ki. Aya Kang Raden Jalu ti Pandeglang hadir ki sumun. Hatur salam ka Bang Matin yang punya kawasan Legon Pasir. Aduh ka orang Legon Pasir mugi-mugi nuju kadarangukeun nya. Aya kintunan salam ti Kang Raden Jalu ka Bang Matin yang punya kawasan Legon Pasir saurna. Telinda Imut siap manco Sanjayana ti Bandung. Teh Intan Ramadhani hadir ti Garutna. Kang Amin Aminuddin ti Garut Bayongbong selalu hadir manco teras. Kang Etobri ti Pasuruan siap manco. Teteh Tami Maliha alhamdulillah sanjatos benar deui. Kang Topik Abadi ti Kircona manco alhamdulillah. Kang Setia Budi biasa ki bari nyuruput kopi saurna. Dedeh Oli Mang Oli teh Tasikmalaya Sukaraja manco teras ki geura lanongan Sanjayana ki. Kayak orang jampe ku akhirnya orang parancahan lah. Kang Rastim Hazim hatur nuhun jempol sang ecengna. Kang Nugra Bewok di Serang waalaikumsalam. Rampes siap mancoki mugi aki sakeluarga sehat walafiat saterasna amin. Kang Asep Saipullah manco teras di PR Cimahi. Teh Yulinda Belia oge sami wilujeng wengi manco ka Kang Sanjaya aki sauna sumuhun. Aya Sarga di Karawang manco teras hadir nuhun dongengna sami-sami. Auto Puyang Depok Timur hadir manco Satya hatur nuhun sami-sami. Mugi Aki sehat teras panjang yuswa sareng rezeki anu seueur sareng barokah amin 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 ya rabbal alamin. Kang Idin Saripudin di Palembang hadir prung mugi enggal damang Sanjayana sumuhun hatur nuhun Kang Didin. Insyaallah nya urang damangkeun ke enjing. Teh Yuliani hadir mancoki sumuhun. Teh Enji ti Pandeglang Banten hadir.
Kang Adang Wendy hadir ki buah-buah sanjatinya kedah di landonganku Bisarwitinya ki muhun sih kana sinang endong di Bisarwiti saminggu cager puara Pia Ramadhani Ciwidey Manco hatur nuhun Kang Suwarsa ge mantap ki pamirsa sadayana sakitu ulah tiasa kapihatur pangintennya hakina amit mungkur heula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios cagah hancang.